Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, nepangkeun simkuring saparakanca ti kelompok opat, wastapun Neneng Eli salaku pupu, Wastapun Abi Siti Muzaki selaku pangjajar hiji, Wastapun Arkan Azahran selaku model, wastapun Shalfa salaku pemateri 2. Wastapun Audrilla salaku kameramen sareng editor. Ayeuna simkuring saparakanca bade baris mintonkeun sareng ngajelaskeun prak-prakan iket kole nyangsang atawa anu disebut oge porteng. Lajengkeun wae kana materi anu kahiji nyaeta wangunan iket anu bade didugikeun ku salsa. Simkuring bade ngajelaskeun tentang iket. Iket atau totopong teh di Sunda mah kabangharan budaya tutup sirah pangbuhuna. Mun dijujut tina harti kecapna, iket asalna tina kecap saiket nu hartina sabeungketan atawa sauyunan dina hiji pakumbuhan. Salajengna ngeunaan bagian iket nyaeta bahan motif jeung wangun iket. Leuwih alus tur renyak motif batik dina hiji iket. Leuwih mahal hargana biasana nu boga golongan menak, contona motif rereng jeung gambir saketi sabalikna. Upama iketna polos saperti ulung di kampung dukuh jeung bordar di Baduy jero, atawa ukur aya motif batik sisina wungkul atau iket sisian. Hargana ge leuwih murah tur makena ge golongan cacah. Sedang tina wangun iket aya 2 bagian nyaeta iket pasagi jeung juru tilu. Sabenerna ari wangun iket mah pasagi, jadi juru tilu teh beda ditilep atawa dikeureut tina wangun asalna nu pasagi. Materi anu salajengna nyaeta ngeunaan iket kole nyangsang. Asal usul iket kole nyangsang teh di mana nyangsang teh ngandung harti ngabalikeun atawa kabeungberatan. Janten iket kole nyangsang teh hartina make iket siga nu kabeungberatan atawa henteu rapi. Tapi sabenerna mah ngahaja iket kole nyangsang teh leuwih kaitan jeung gaya jeung ekspresi diri batan fungsi praktis. Gaya ieu muncul salaku wangun kreatif jeung unik dina cara make iket. Sering dipake ku seniman, budayawan atawa jalma-jalma nu rek nunjukkeun identitas budaya Sunda kalawan nu langkung modern atawa artistik. Iket kole nyangsang ngagambar fleksibilitas jeung dinamika dina ngajaga tradisi tapi tetep luyu jeung zaman kiwari. Salajengna simkuring bade ngajelaskeun lengkah-lengkah iket kole nyangsang. Anu kahiji, tina salembar kain pasagi salajengna ditilep jadi juru tilu. Salajengna ditilep sababaraha tilepan. Nu kadua make kain iket dipangker ka payun mastaka. Anu katilu, kaitkeun kadua juru kain iket di bagian pangker mastaka. Nu kaopatna, betot bagian tungtung iket nu dibentuk juru tilu ka payun. Nu kalima, puter iket nu atos ditalikeun ti pangker ka palih sisi belah kenca atawa katuhu nepi ka nutupan cepil.